Makanan ringan. Makanan ringan, makanan ringan. Heh, ayo bos areta Bos, makanan ringan, bos. Ya balian ya. Anjir, geus dagangna gonta ganti wae euy. Ari kitu ulah. Lain ulah, Mak. Heueuh da kacirina atuh mun digonta ganti wae, geus baso, geus kana rongsok, dagang suuk, ayeuna dagang nu kieu di bae atuh. Hun teuing. Ih, pugut kieu bos, kita aya nu ngirim. Daripada dibikin ka incu mah, mending diduitkeun aya jang meuli kopi, bos. Sok balian geura, bos. Yeuh, pugu urang teh keur teu boga duit, Mak. Lamun mere nganyuk mah urang arek meuli, Mak. Gusti teuing. Dagangan sakieu mah nya kudu dianyukeun ku urang teh kira-kira. Eta mah ya arek, Mak. Sok atuh rek nganjuk mah, rek sabaraha nganjukna. Lah, urang mah moal loba-loba teuing, Mak, nganyuk mah. Arek 20 ribuan ya, Mak. Sok atuh rek nganjuk mah. Kau bos mah, saya nganjuk naon? Lah, urang mah ieu we, Mak, ya. Ieu sabaraha ieu? 10.000 eta mah. Tah, heueuh atuh ieu we, Mak. Tak ieu, Mak, urang